Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring ti kelompok 3 nami abdi Alia Rahma salaku tukang ojek. Nami abdi Saripah salaku Bapak RW. Nami abdi Sarul salaku Inem. Nama abdi Ari salaku Cemimin. Nami abdi Rizky salaku Madam Ji. Nami abdi Reja salaku Bu Ustazah. Kudu kemana deh nyanyian di teh bararingu. Hei, ini mereka mana? Madam di orang ada kadieu. Ini mana mah kos bingung. Keur bingung urang butuh duit. Kan bisa ieu urang ngabeo. Urang tapi bisa dicarekan tuh ini. Geus teh naon hayu. Nah, geus atuh hayu. tuh ning karak aya tukang ojek teh. Kemana Pak RW? Gus mau ojek Gus. Ojek, ini kudu balik deui. Ieu mah beak bensin Pak RT kudu ieu teh. Aduh dong ulah dorong balik. Dorong ojek buru. Sia mah ngagawean, ayo buru dorong. Madam nungguan di pangkalan aja biasa. Atuh kayak urang nyusul bari susul hutan terus kan nyawa sumi. Keponya sih. Astagfirullahaladzim, salah panudak zaman ayeuna. Astagfirullahaladzim, ibadah yang jagai, kemana sih? Belum Jumatan kamu. Malam Jumatan mah ngaji yasin, kemana-mana. Naon sih mau urang tuh. Astagfirullahaladzim. Itu kemana nu rek ojek teh ning arah reueuh? Ojek. Oh, oke siap, Nam. Kemana itu budak ti Allah? Ustazah, tinggal si Inem teh. Tadi mangkat duaan. Yang si Madam Ji deui. Tadi mangkat malah bedegom ka aing Ustazah. Aduh. Tadi tangan we. Budak teh. Tangan we hayu budak yuk. Sebelumah. Ini Madam Ji, ingat orang itu ngabur. Iya, Jablay kan? Sabar. Jadi kita sahak ngajablay ka situ. Sabar. Paling sabar Ustazah. Iya budak ngajablay teh keneh. Astagfirullahaladzim. Kita sahak. Tadi oge ninggalin Bu Ustazah di jalan. Saha namina? Sisa maji eta teu kapok-kapok, astagfirullahaladzim. Coba mah itu Bu Ustazah pang neangkeun enggak Pak RW hampura. Ya, PRW. Ayo non Gus aja mereka Eta. pasang gitu. Eta di titah ka bumi Cemimin cenah. Ayo non ya. Kasus eta budakna cenah Coba bengal. ayo orang mau sambeurkeun. Assalamualaikum. maaf teh. Nawaran ti leuletik enggak gede. Kunaon Cemimin kunaon kita sing sabar. Iya budak ngajablay Pak RW. Sing sabar sok. Orang iya Pak RW nyawakan si Madam Ji. nya nuhun. Dititah ku si Madam Ji Pak RW. Coba pang nelponkeun heula Pak RW si Madam Ji na. Coba kedap. Sebel Oh, Ada apa Pak RW? Madam Ji dia ke bumi si Enem, aya Priyogi. Ih, ya nanti ke sana. Dia aku kali kelas kali. Bener mana ya anu nitah budak aing ngajablay, ha? Kita saha nitah anak aing ngajablay. Maksudna naon? Manehna kalau duit. Butuh duit jang naon sia ngajablay teh. Meh jang naon peleter teh jang naon. Ari maneh nah atuh kan geus diusir lain di dia nu aya deui ka dieu. Dia saya nama kieu Madam Ji. Mereka nya sekolot mejehna tobat, tong sok kitu wae, tong sok ngadangan atur kitu, nanti ingat ke dunia akhirat. Jadai disiksa di akhirat, di neraka. Dia makana Denge. Entos ayeuna mah isin ku tetanggian orang aruyeuna. Geus aya nama maneh.
tentang purah lah cemimin mana teh geus gede sekolot era atuh ku umur dulu salaman heula tentang purah lah Pang kitu deui nya gelis. saya nama tong urang arweh hayu isim kita Ya nuhunnya Pak RW Bu saja hampuranya sakeun nya. Pak RW bakal tanggung jawab semua minum tamunya. Tenang, Mam. Pak RW bakal tanggung jawab.